Kuan secim teh geus baradag mah yeuna dirintahkeun ieu mah ye euy. Aduh rempeg jadina deui ngan hanya kana itu jadi campur leunca tuh nih. Ais kakek we euy di kebonna. Butuh bini cacim ieu teh euy. Kek. Nongos. Keur ningalian bini cacim lain? Oh baradag mah yeuna dirintahkeun euy. Oh, tah bini leunca loba nih. Heueuh nya teh campur. Lain ngagantian lah euy ah. Hah? Meuli lah. Naon? Ieu cacim binina. Ah, urang mau amahi. Mau amahi urang ge sakieu teh. Loba eta maneh loba. Ah, pan urang ge sahektareun sakieu teh. Di mana deui teh? Heeh, sahektareun. Ente loba da aing meulina oge 20 ribuan. Ah, mung bengipu lah maneh meuli lah. Heeh, nya moga ngipukna deh ka. Entong tong melak. Kudu cara urang da rajin ngipukeun aya kahayang coba. Ih aing. Heeh, meuli deh ka dari lain. Eta gerek beuli kan urang ge biheung mahi, da kebon urang ge sahektareun yen sakieu teh. Heuh meuli aing mah. Heeh, hegae aya wani kana harga mah urang mah. Sabaraha teh hijina? Hijina sabaraha? Hijina ieu na. Heeh. Tah sabatang kieu geus 5.000. Nih banget nih maneh Lain teh pirang banget. kitu oge. Apa mah lain butuh? Ah, butuh. Aing butuh mah teu loba protes. Cik atuh nu kieu teh pirang nu kieu 5.000 hiji. Ari butuh mah tong ngalobakeun wangkok rek mahal rek murah beuli. Ai butuh mah. Ah rudet ngomong yang mana mah aing mah. Hei, Teu cereg ah. itu patut jelema teh kok butuh banget butuh. Dibere 5.000 satangka kari melakeun mung. Naon jelema kitu? Hayangna dibere sia mah gratisan. Najis teuing aing kada biheung mahi kan buhan ka maneh tadina nulungan aing mah. Jor wae sia haimbung manaha da ieu teu maka sia nu datang goblok sia. Nah sih ya kakek koret-koret teuing nih banget bini cacim dihargakeun 5.000 satangka leumun gede mah ieu mah sagede kutil. Teh heulaanan aing mah kakek sia. Cereg teuing. Paduli teuing teh kudu kukulutus daek beuli tong. Aing nu ngipuk sia nu nyampeurkeun nu butuh, aing butuh beuli henteu entong tong loba kukulutus jeung aing mah sia. Keun ayeuna ku aing ngerasakeun sia di badog sia kakek sia tingalikeun. Kudu pelakeun poe isukan mah yakin buburu ieu sigala gede binihna pokona mah. Gablog si ku andelekeun sia. Man sia. Bibit teh mah jangan dipelakeun mah euy ah. Naon teh si Agus make balik deui jeung karena ipukan aing direk naon teh Agus hei. Naon sia teh teh? Rek maling aing mah Make rek maling sagala siapa teh dibereng maling teh make jeung rek maling. tadi rek meuli pugu aing haja mereka maneh. Teh dibere. Lain teh dibere ban sia teh maling kana hargana sia Atuh aneh ego harga 5.000 kitu mun aing kelaanan. Sia mah meuni terus terang Rek maling ayeuna 5.000 aing mah deket maling ge. dog sugan sia mah. Sia mah aing haja-haja tadi rek meuli dihargakeun 5.000. Sia mah pan ku aing rek dipelakeun poe ieu aing geus biheung mahi. Oh, aing mah geus rek Pan nyokot aing rek mereka sia geuningan. Teu balik teh sia mah. Gimana banget aing Banget kitu sia mah. tapi rak barang nu kieu sia mah. Barang nu kieu ge sata jadi manfaat ku aing rek dipelakeun mah sia teh beuli kan aing tuh ipukan teh teu ceul mantog sia kitu. Goblok Geula anu robos kana eta di jalan goblok sia mah. Da ku aing rek dipelakeun ieu teh butuh kana rek dipaling sia mah. Teu mikir siapa mikir atuh ka otak sia teh. Teu ceureuh teuing. bukan teh nu geus ini tuh goblok teh padahal ngintip meureunanan aing teu ceureuh cek tadina aing teh rek maok. Kanyahoan kudu goblok mah dasar. Awas sia Agus sakali-kali deui mantau ka dieu sia. Dak asup maling sareng anu kieu patut oge sia teh dibejakeun ku RT sia ku aing. Teu ceureuh sia kalau ku ante make rek pulang paling kanu aing sama goblok teuing. Lamun teh dibere meuli, geus pan sia teh wani kana hargana nih nganan titah 5.000 oge goblok sia teh. Mantau gitu sia. Ayo bejakeun ka RT sia kakek ku aing di layanan sia sok. Ji bejakeun ku sia aing teh sieun ya. Aduh sia nang ke RT goblok sia luluasanan. Daguan sia ditangkeun jeung RT ke penting sia diuruskeun sia teu ceureuh sia kalau kante goblok sia teh. Rasakeun sia kudu dilaporkeun ayeuna keneh oge sia goblok sia. Tapi itu penting satu kacok kayak kana tanu. Nah sampeurkeun ku aing sia. Aing sisuganan aya. Si kenyat Agus pengen keur naon apa rek kebon aing. Agus, hei. Aisyah keur naon di kebon aing? Nah, bonco. Aduh, ciga bleg pikiran ieu teh pan aing sipelangan sok nu karek nyararan teh tuh. Pan aing heula aya sok belah dieu, pan aing bonco belah dieu. Alah sia sahiji ke waktu mah aya deket cukup beunceuna sia ku pasti di alah sia mah mungkin. Nah, Tong berak kana. da aing heula atuh Tong berak di kebon aing. Ini banget sia mah nya. Lain banget kitu sia di mikir aku teh karek nyararan di tah sia teh sukna. Yo, sia teh badagong-badagong teuing nya. Digaprot sia ku aing geura. Mantap sia mantap. Teu balik sia mantap ah.
Gerak menang tilu kayak gerak menang tilu. Ayo kayaknya Pak Cing. Manuk aing lapar. Tong di dekuan aing berpelak suuk sia kagalai para rotong. Aing heula atuh suuk. Teu neuleuh sia bari na tong ngaprak-prak ka kebon batur sia teh. Sia mah serba ulah wae. Lain coba ulah lain saking bener sia. Ah, Ya sia bantok gitu ah. rasakeun ku aing ke mah sia. Balik sia ayo aprak-aprakan di kebon. Aing banyak ti kamari lah dag itu ngapoe sia maka dieu nya mantok teh. Mikir atuh sia teh. Teu cereg hayo apruk-aprukan ka kebon aing sia bapan itu nyaho nya riplakan sia teh teu neuleuh. Tumblah itu sia ladag sia kamari urut sia berarti goblokna teh sia rasakeun mun balik teh ka dieu ku aing ditepeg sia. Da aing ge nyaho kakek, da aing ge make mata. Puguh nyaho eta ge plak suuk. Da aing ge kana plak suuk mah gadong pikiran sia teh, tapi ra aing ngala benceh. Sia mah ni hararese ka ditu ka dewe ulas sia. Weco puguh salah ge sia mah tong apruk-aprukan we ka kebon batur bari na ge. Rek aya beunjeu rek naon paling teh plak suuk nyaho sia teh. Teu ngarti-ngarti sia mah kos budak kamari sia mah. Kamari garacot sia mah paling teh geus kolot umur teh beuneunan. Cing mikir sia teh. Teu cereg rasakeun sia ku aing marek diintip sia ngapoe oge. Sakeun sia kakek nu dingewe ka aing, tingalikeun engke peuting. Dikacak ku aing sa kebon suukna sia. Ampun pisan sia mah, teu cereg teuing.